Niti Suwanci nu utami ninggang mangsa nu waluya. Denget iya dua insan perantas ngajatuh kerami tawis pangbagea kanggo raja sareng ratu sadinten urang. Prosesi upacara adat Mapag Ageng Kileng sersa para kanca tisanggar karawitan Sunda Panghegar Kota Tasikmalaya featuring Yostin Bridal sareng Kala Wedding organizer Wilujeng Nyakseni. Sampun saduka suhun sampurasun ceduk rawuh hanamuni hanaman cahya ning ilahi rahayu 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 sagung dumadi. Nuhun Gusti Nu Maha Suci Nomer bangsa daya alam no kagungan kun payakun jurung laku tikar hunia perasaan setra di abdi sadaya pun sampun
Naon cenah Bang? Bagian akhir kutara digongkeun pada naon sia teh ceceupkeun ka kami. Ulang isinkeun mangkaning wa dari kaul. Naon cenah Bang? Ampun dan anu kacubun hampura nulipi paksa dua maringkak di payun lain jodoh kakarak emot kaput bojo Kamana cenah Bang? si bebek si sayang si cinta si sampai mati kagak kedua eta teh sok ngintil we ka mana-mana eta teh pun bojo teh kuko hayang nyaksan incuna cenah poe ayeuna boga jodoh ada si eta masuk ka jaksa salimpetan jeung abdi teh moal kitu nongton di pali dieu Coba calurkan amu Assalamualaikum Abah. Aya pamajikan dewe kana kamana cenah eta teh Rada ami sedih. ada kesinkan sia teh nenek-nenek peot kumane teh sok bae kana kita nama kawal aja icuk lagu icuk lagu seblaksun lain aya naon sia teh ini Abah hampura. meni jotek gitu sia teh ulang isinkeun mangka ning kasumpingan ulang isinkeun akhirnya marek mantuan wadi payun sak ulang isinkeun dilatih heula kuwa hiji Eta hiji. dua Eta dua. tilu Ya lagi ya. Allah Nokia Yuna Allah itu kulayabat kamana cenah Allah itu sebagus ngampara lalang sehingga sisinglarkan melumpang timur jalan ke desa Sapuan tutut gunung keong remah haturan raden ratu menakanaki belinggih belegah gerak caling dina korsi kadinggilan kencana marsip kebagjaan mugia tina kana rumah tangga tina mubagja sakinah mawadah warohmah bau anakin haturan rampes kairing ku ibu rama doa tipekina haturan Tarian persembahan di Sanggar Karawitan Sunda Panghegar Kota Tasikmalaya featuring Justin Bridal oge kala wedding organizer Wilujeng Nyakseni. Pasangan dua saat
keseler ke Sunda Makalangan. Panutan Satya Satuhu Kajung Juna Sapayung Tangtung Saajengna Pikeun Karaharja Kahirupan Baik hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan untuk Sanggar Panghegar Kota Tasik Malaya. Selanjutnya mohon izin mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tua dan juga kedua mempelai. Tidak lupa untuk Sanggar Panghegar untuk bisa berfoto dengan kedua mempelai. Bapak Ibu hadirin sahabati, rupanya tidak lama lebihan kami dari Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya hari ini kami mendapat kehormatan di mana untuk mengisi dalam rangka pernikahan dua mempelai hari ini. Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya.